Dah mah gegeberan ganggu batur. Ma tulungan abdi diundang ke Polres. Bobo ieu teh gara-gara mastingkeun wededen kamari. Batur nu wededena urang anu diundangna. Tulungan atuh ma tingali nyorot cedur. Ma tulungan abdi aya di Polres. Atuh matakna tong gegeberan syariat gublok jadi aing beunang. Aing mah tulungan tinggal dia tuh bisa pajar bohong tuh ke Polres tuh nggak usah